Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinarang syukur kajat ilahi Robbi anu maha welas tur asih ka urang sadayana anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya, utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat-nikmat sajabina anu tan wates wangna, anu mana salamina urang pasrah sumerah ka anjeun. Tikawit sholawat ka utamian urang kucurkeun tur kecerkeun ka junjunan urang anu pangyong colangna saalamar capada nu teu aya sanes lintang ti nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dugi ka karabatna sahabatna tug dumugi ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang salamina kaangken tur kacepretan sapaatna dugi kajaga di yaumil jaza, amin ya rabbal alamin. Palawargi hormateun simkuring amit hatur simkuring nadawi di tinugalih anu wening nada jembar tina manah anu setra badai ngaping jalanna acara siraman satu acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih kirang sapagodos sareng mamanahan ibu bapa sadaya nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna di dieu simkuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina mong saukur kajurungan panginten ku kersana Yesi salon kanggo ngajejeran ieu acara. Wargi urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu salah kaprah kangge kapayuna nya. Rehna siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteu hiji pernikahan. Sanaos neng aing henteu siraman oge enjing pernikahan tetep sah neng, tetep tiasa lumangsung. Panginten siraman ieu teh anu ilahar disebat adat istiadat teh. Nanging sanaos adat istiadat teu kirang mangpaatna ka urang sadaya, utamina ka calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan lebet ka alam kurenan atanapi alam rimbitan. Teras dinu agama Islam oge saleresna siraman teh henteu aya teu wajib malih mah teu sunah-sunah acan. Ieu mah urang ukur mulasara adat sareng budaya Sunda insyaallah ke dina prak-prakanana oge moal kaluar tina tetekon agama sareng dari agama. Atuh di dieu aya kekembangan, aya gunting, aya lilin paralun sanes bade musyrik, sanes bade murtad, sanes bade miduakeun pangeran. Ieu mah sagala rupina mung saukur simbol siloka wae panginten nya. Palawargi hormateun simkuring dina acara siraman ieu aya sababaraha acara anu baris nganteur ka acara pokok. Di antawisna aya anu disebat acara ngecagkeun aisan. Naon cenah ari nu disebat ngecagkeun aisan teh sumangga urang diguar ku urang sasarengan. Ngecagkeun aisan hartosna ais anu panungtung tinu jadi indung anu jadi budak, ais pamungkas tinu jadi bapa anu jadi budak. Neng ai tos dugi saageng kieu geus jalugjug jangkung geus bisa mulangkeun cinyusu nu jadi indung ku jalan kumaha, geus bisa mulangkeun kanyaah bapa ku jalan kumaha. Da geuning neng ayu rumaos dugi kadanget ayeuna neng mung saukur tiasa ngaririweuh anu jadi bapa pohoak sesentak ngebohongan. Kari-kari neng aing tos waktosna mulang tarima neng kalah bade ngantunkeun nyorang hirup rumah tangga sareng caroge pilihan neng. Nah pangrasa teh bakal sasarengan we sareng bapa sareng teteh anu kiwari ngawakilan mamah nu tos teu aya di kieu na. Kitu deui mamah sareng bapa teteh panginten nu aya
aya di payunan Neng. Nah leres teteh sareng bapak tetos luas ningali budak senama cakal hirup sorangan. Nah leres bapak sareng teteh teh tos wareg ngagalentoran nyiuman bari nyebatnya kanu jadi budak. Acan panginten mama sareng bapak wareg sasarengan tos waktosna tos ugana kedah papisah. Dabongan bapak gaduh putra teh istri jodoh pati bagja cilaka sadaya aya nu ngaturna urang teu tiasa mongpang kana kapal air eta nu disebat ngecageun Aisyah teh leupasna tanggal waler nu jantan sepuh kanu jantan putra. Lajeng anu katilu hapunten anu kadua aya nu disebat acara ngarasnya. Ngaras teh asal kecap tina raas ari raas teh cai dina walungan anu deetna mung dugi kamu muncangan. Upami dilarapkeun dina basa Sunda mah raas teh reueus kena ku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng anak sorangan kanu cikalnya aku cikalna kanu bungsu nya aku bungsu kanu solehnya aku soleh jeung sajabana engke di mana Neng Ai tos ngaraoskeun Neng seueur lepat ka bapa ka teteh urang diwasuh teh dampal sampeana mudah-mudahan ngajantankeun hiji sababiah lumungsurna pangampura Gusti ngalangkungan pangampura nu jadi indung sareng bapak. Terus aya sesi di mana Neng Ai kedah cumarios langsung ka apa nyuhunkeun doana nyuhunkeun widi nyuhunkeun dihapunten tulis. Lajeng anu katilu ieu minangka acara pokok anu disebat acara siraman teh. Sareat namah urang disiram ku cai hakikat namah urang siram ku pangdoa. Mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ku Neng Ai ku Ibu Rama ku sepuh sadayana sing ginuluran sapanaja sing tinekanan dikabul ku Nu Maha Kawasa amin ya rabbal alamin. Kitu rupina mah wargi acara siraman anu baris digelar dina sonten ayeuna mangga atuh sing jadi cukang lantaran urang kawitan we ieu acara ku ngaos basmalah sasarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Neng Ai gerah mayun ka bapak sareng ka teteh. Neng Ai urang guar deui lalakon Neng mangsa Neng baheula keur budak urang guar deui lalakon bapak mangsa baheula ngurusanan Neng paralun sanes bade ngabukakeun aib Neng kumaha Neng nyusahkeunana anu jadi sembuh. Ieu mah ngemutan sangka Neng Ai ulah hilap kana temah wadi ulah hilap kana purwadaksi. Neng Ai tos dugi saageng kieu tos sukses tos damel tos pinter eta teh alatan saha kantenan alatan mama sareng bapak sareng tetehnya baheula Neng sok diais ku mamahnya mung ayeuna mah mamah tos teu aya di kieuna panginten gegentosna nu janten lanceuk caketan ku Neng teteh. Mangga Neng geura nyarioskeun anggap anu aya payunan Neng ieu mamahnya anu ngajirin ka diri teteh ieu mah ngemutan wae baheula teteh kungsi dirorok diorok kudu jadi indungnya. Mama Aisyah nu ka mama ya ka mama kita sama saya insya Allah Aing baris ngadoakeun istri Aing kumaos Aing ogo wae Aing gelis rai teteh berat nyuhun berat nanggung berat nerima tenang urang geus ikut teteh urang teu sonoan. Mangga teteh dicandak sinjangna teteh terus di dia aya lilin teh minangka palita mudah-mudahan orang sing ditebihkeun tina bidah
caketan apa anak jantan salami ieu bapak anu jantan palita anu nyaangan lengkah teteh ti awi teteh dikandung dugi ka teteh gubrag ke alam dunya agamana akhlakna karegeregan hate teteh geus teuing dicaangan kudu jantan bapak mangga bapak dihurungkeun dirina Bapak Ainya ka Bapak Ai sono ka Bapak enjing ai bade nikah keung ai teh Bapak jangan nikah ai ku doa Bapak Ai putra bapak sing regreg sing tegas gada hate ya bapak nu bari siangan hat ai rengkah ai dupi ka inhawa Pak ditampil lilina dicanda mangga ayeuna teteh sareng bapak lalungsur heula dicepek ku bapak lalungsur heula panten kasinjang anu caket tihang didinya mangga urang soson teteh dicanak sinjangna teh bade sosonoan heula sareng nu jadi adi bade dijajabkeun ku apa dicaangan lengkahna bapak teteh dinten ayeuna bapak sareng teteh bade sosonoan sareng nu janten putra sareng nu jadi adik bade ngajajabkeun neng enjing bade ngalaksanakeun akad nikah neng ai nikmati momen seperti ini raroskeun kanyaah kaasih kadedeh nu jadi bapak sareng nu jadi lancetnya nikmati setiap lengkahna mangga bapak geura niatan bade ngeberalkeun putrana bade ngalakonan rumah tangga mapahna lalaunan dinikmati raraoskeun mangga Pak mapah apa ari ayun ari ayun geus ayun ambi ari ayun geus ayun ambi di ayun samping mangga bapak ditiup lilina alhamdulillah cacap tugas bapak dugi kadangat ayeuna tanggal waler segala rupina enjing neng bade aya nu langkung tanggal waler dicakeun bapak aisana dibuka ku bapak mangga teteh beraha geulis teteh neng ai dirangkul apa na sareng tetehna duanana dirangkul nuhun teteh nuhun bapak tos ngajajabkeun ai dugi ka ayeuna ai dewasa atur nuhun kana kasayan bapak sareng tetehnya mangga cekap rupina parantos bapak linggih deui sapertos tadi teteh sami masih di dinya neng dihandap mayun ka mamah apunten ka teteh sareng ka bapak
wargi sadayana urang dilajengkeun ayeuna ka acara kadua anu disebat acara ngaras teh. Sakumaha tadi nutos diguar neng ai yen ngaras teh hartosna ngawasuh dampal sampean ibu sareng rama. Margi aya pidawuh moal dihampura hiji umat lamun teu dihampura kudu jadi indung sareng bapana. Sing saha jalmi anu tarami damel sumpah palsu tumut ka ibu sareng karama tinangtos kenging kabagjaan di alam dunya sareng akhirat. Aya paripaos yen sawarga teh dina dampal sampean ingkang ibu kahade neng munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara. Gunung mah sok rajeun urung, sagara sok rajeun pedah. Munjung kedah ka indung ari indung teh tunggulna rahayu, muja kedah ka bapa da bapa teh tangkalna darajat. Janten pikawit detik ayeuna neng ai ulah rek neang dukun lepus paraji sakti. Geuning kabagjaan teh tetepih neng aya payunan neng mama sareng bapa. Sawarga teh tetepih aya payunan neng mama sareng bapa. Teras di dieu aya sinjang 7 lambar anu tadi ku neng didampal ditincakan. Iteh sinjang kinasihan, sinjang pinilihan, sinjang kameumut mama sareng bapa. Lambangna dunya barana teh. Tapi pikeun nu jadi budak mah pek teh teuing. Sagala rupina teu aya anu disumput salindungkeun. Kanyaahna harta bandana estuning tumplek kanggo neng aing nya. Mangga ayeuna urang tepangan heula nu ti payun panginten teteh heula gegentos nu jadi indung margi aya paripaosnya indung lajeng bapa cakatan deui teteh. Dicepeng panangan tetehna duanana sing pageuh geulis. Teteh teu kenging tungkul tetep neng ai tetep pamun teu teteh ditinggal nya. Neng ai ieu mama anu pang sering-seringna kahesean ku neng ai, anu pang sering-seringna kacapean ku neng ai. Ieu mama anu ngakandung neng salami 8 bulan, gulang-guling nahan kanyeri, bobo teu tibra calik teu raos. Ieu mama lamun seug mama sok nyarekan teteh sok garang geureuh ka neng ai paralun. Teteh sanes geuleuh, teteh sanes ngewa, sok sieun nu jadi adik salareng. Ulah salah harti, ieu teteh. Lamun seug neng ai apa, lamun neng ai nuju udurkeun bae teteh mah bobo bari calik. Keun wae teteh mah kirang bobo ge nu penting nu jadi budak anteng, nu jadi adik anteng ikhlas ridho teteh. Dimanapun sampai kapanpun walau bagaimanapun kanyaah indung, kanyaah nu jadi lanceuk. Sakitu nyaman kaho nengnya mangga raraoskeun moal sanyaman sareng mama sanaos neng sasarengan we sareng picaregeun neng sasarengan sareng rerencangan moal sanyaman sareng mama sareng tetehnya geulis mangga urang diwasuh dampal sampeana mudah-mudahan mama sareng teteh ngapunten sagala kalepatan neng. Tetehna mundur rada nyerong ka dieu geus nyerong ka dieu ti dieu geus pados urang diwasuh dampal sampeana acara ngaras urang kawitan duana. Mangga teteh alhamdulillah mama dikalanggengan rupina mah bingah bagja nengal teteh ngabersihan diri teteh dina sagala reregen. Doa indung no digaringkeun kana lahunan neng jeung sampean teteh. Tengna maju. Digaringkeun saparantos digaringkeun teras dipasihan seseungitannya ieu hartosna sanes neng ai kedah ngingitan sampean indung sampean teteh unggal dinten
tapi sengitan nama kulawarga ku akhlak sareng kalakuan neng sing biasa ngajaga diri saupami tos tebih di teteh sareng ti bapak di sepuh sadaya. Mangga lungsurkeun sampean teteh caketan tetehnya neng aing dicepeng panangat neng geus comarios langsung ka tetehnya bukan dihapun. Teteh, ai hapunten. Ai misalkan ka teteh, sok repot ka teteh. Hapunten ai, sok setiap tengah babalus ka teteh. Hatur nuhun teteh atas segala yang kita ai. Dina sadaya batos anak. Teteh sing sehat, panjang umur, sing waluya, enjing ai bade nikah. Doakeun ku teteh, rumah tangga ai, sing pendak anak kabagjaan. Dihapunten sadaya kelepatan ai. Teteh sami hapunten wae kelepatan kan nangis sing pendak rumah tangga kana pekerjaan Neng aing gubrakeun sidah neng kana lahunan teteh diusapan sidahna. Duh mama abdi hapunten rumos abdi tambelar ka mama kirang sumujud nu heman kadiri abdi diasuh pinuh ku asih dijaga didamak dirangkul teteh naku neng harewaskeun kana cepil teteh hatur nuhun teteh kana kanyaana nuhun teteh tos janten gegentos indung aing hatur nuhun mangga aminkeun segala doa-doa nu diharewaskeun ku teteh ka aing cekap dicium pipina hiji deui neng damisna hiji deui alhamdulillah teteh disesep mun-munana taarna disesep ku teteh berarti didoakeun cekap geulis urang ngalih ka bapak caketan bapana ku aing dicepeng pandangan apa dua nana sing pageuh geulis teteh teh kenging tungkul tinggal teu pamun teu bapak ku teteh ditinggal raraina tong boro ku teteh kuno sanes oge katawis bapak semu alung ditatani katawis bapak melang ka aing teh gede soteh awakna aya paribasa leutik ringkang gede bugana mangga ditinggal diteuteut deui bapak ieu bapak anu indit isuk balik peuting dug hulu pet nyawa ngabelaan jadi budak keun bae bapak mah hujanan ge keun bae bapak mah papanasan ge keun bae bapak mah balik kapoekan di jalan ge ikhlas ridho geulis ieu bapak anu pang terido-ridona mun ningali budak ngecerahkeun cimata digugu deui hayang nu jadi anak kadang neng aing teu hoyong terang di mana bapak gaduh artos nu penting kacumpona lamun seuk teu kacumpona aing baeud ka bapak sakumaha heunteu nyeri hatena nu jadi bapak dibaeudan ku nu jadi anak ieu bapak lamun seuk neng aing apa barang aing gubrag ka alam dunya ku bapak gancang dirawu dipangku dibajuan diadana bisi budak kaburu kahareosan ku setan lamun aing nu bapak sok ngadua kanu kawasa ya Allah tepakeun kanyerina kanggo abdi tepakeun panyakitna Gusti kanggo abdi pun anak mah awewe nepi ka lebah dinya kanyaah bapak anu jadi anak mangga ayeuna mah wangsulkeun deui ka neng aing nah tos tiasa mulangkeun kanyaah bapak anu sakitutan rates wangnana nya neng
sekalian di piwarang ge urang sok seueur nyebat heula sok seueur mumpang kana kepala ya. Mangga urang diwasuhna ka sampean mudah-mudahan apang hapunten segala kalepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga neng urang bersihan diri neng tina sagala rereget dosa kanu jadi bapak dipencetan sampai anak bari diusapan ku neng mengpeng apa aya di kieuna lamun sok teu aya meureun tumbul dionget-onget ku neng teh nya bari diraraoskeun ka nya anak ku neng. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogir. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma Rabbayani Shogir. Digaringkeun saparantos digaringkeun sami dipasihan sesengitan. Bapak titip teteh sing tiasa nyengitan diri sing tiasa ngajaga akhlak sareng kalakuan margi aya paripaos hana cara kadata sawala lamun anakna cilaka mama teteh bapak kacacanak awon. Neng sujud karena sampean bapak bernyebat ampun nyarang geus ampun bapak, ampun bapak Gusti geuning ieu sampean anu ikhlas ridho nyareki payah berang penting teu emut dikacape melaan diri abdi nuhun bapak kana kasayana. Ya Allah hapunten dosa-dosa abdi, hapunten dosa penbiang pun bapak gerak iur kanya kang waranjeuna sakumaha aranjeuna mikanya ka diri abdi amin ya rabbal alamin. Cekap geulis mangga boga caketan apana kedalkeun anu aya dina gerentes manah aing ka bapak nyugedah. Bapak, aing hapunten karena sadaya kalepatan aing. Aing ngaturkeun ibu-ibu nuhun karena sadaya perjuangan Bapak kangge nyakolakeun aing kangge sadaya ngacukupan kaperluan aing kangge sadaya kangge kasayang Bapak ka aing. Hapunten aing teu acan tiasa mulang tarima ka Bapak. Bapak, ku aing didoakeun Bapak sing sehat, panjang umur, Bapak sing waluya. Bapak, aing nuhun restu Bapak, aing enjing pada nikah. Hoyong diwalian ku Bapak. Bapak sing ikhlas, sing ridho. Doakeun rumah tangga aing. Gelis anaknya ya punten ku Bapak segala dosa ku Bapak dihapus didoakeun ku Bapak panjang jodoh agak rezekinya panjang bisa sing bisa aya rumah tangga. Moga-moga ayo sendiri milik rezeki ku Bapak
di Baliani anjing. Dirangkul apa harewas ke karena cepil bapak atur nuhun ka bapak hujan aya raatna hanya bapak mah teu aya raatna alhamdulillah dicium nangis teh jadi alhamdulillah Rupina wargi sadayana rengse acara ngaras sareng sungkeman mudah-mudahan cai anun iskeun dampah sampean ya, Ibu Ramana sing nyadak barokah kanggo nengnya rumah tanggana sing penak sareng kebahagiaan enggak ya nak orang diteraskan ke acara ngaibahan panginten neng digetos aja apa sarang teteh biasa lungsur heula panginten sarang neng orang digetos korsina paling dia bapak urang mau salawat sasarengan ya. Allah Rasulillah salatullah teteh di dia teh paling dia sejangnya di Allah Yasin Habib tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mangga nu geulis segera mapah lalauna dicanda kapanggibahan urang disiram ku pangdoa ngabersihan diri teteh Rasulillah salatullah salamullah ala Habibi mangga teteh cari pengen cari di dia teteh kali dia paling kencang apa paling kaku aya raira-rairana deui di dia punten di pali dia foto sareng sasarenganna teteh gaduh rai itu bungsu pada paling mana di dia mangga foto heula sareng sakulawargi ya wargi sadayana cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu sampurna neng ai bade diibakan ku cai pangdoa lamun dipayun mamahna heula panginten nyendak cai hapunten teteh mangga teh pasihan heula kanu pananganna teteh pananganna surang aya Habib
ngaibakan ku mama, ku teteh, ku bapak. Ayeuna geus sorang deui mung beda carita beda lalakon. Disiramkeun ti awit mastaka lalaunan dugi kasampean di papai. Waktu Neng salam ka teteh Neng. Calik we geus dari calik kita. Teteh dicium Neng. Dicium ku teteh. Nuhun. Kali itu caket memang bapak heula panggilkan sapartos bapak. Pasihan heula kanu pananganna bapak. Sok sing pinuh we sing seueur. Kan uraraikeun bapak. Nah, sakali deui. Ya, cekat mangapa disiramkeun sapertos teteh tadi ti awit mastakana salirana dugi kasampean. Terus dipapai ka handap sasiwur sing walatra dugi ka handap. Mangga urang sholawat deui nu sanesna. Sholatu salam gelis salam Allah Tuhan Rasulillah. Apa caket teteh mangga aya saparantos ieu ka abah panginten abah haji kanggo ngaibakan. Oh atos ayeuna mangga ayoyon mangga nyandak cai saparantos ayoyon wa esi panginten kanggo siap-siap pali dieu. Cekap-cekap sakedapnya gentosan. Ya mangga siwurkeun dipapai dugi ka handap terus panas teh teu tiis tapi kirang haneut. Salam ka ayoyon wios teu kedah disiramkeun kanu mastakananya salirana wae. Atur nuhun ka aa pali ditu nin mangga alhamdulillah. Wa esi bade ngaibakan tekengin kanu mastakananya tekeng kanu sirahna hadieuna we hadira tos cekap mangga kanu itu nama kanu badan alhamdulillah tos cekap sok atuh ka handap awatos tiiseun sasiwur ewang we mangga salam ka wa esi alhamdulillah. Wah hatur nuhun sungkur deui. Saparantos wa esi ka abah empi aya. Punten ka abah. Alhamdulillah bagja Neng masih kana seueur kasembuhan. Sing sararehat sadaya tiasa nyaksian Neng bade nyorang rumah tangga. Yang pertama baca Quran. Alhamdulillah. Dan Rabbil alamin. Hatur nuhun. Salam gelis ka yang kedua mangga
Hatur nuhun saparantos Abah Emping panginten ka Bapak Ujur di haturana kanggo ngaibakan. Yang Pun ketika berkumpul dengan orang soleh, yang saparantos Bapak Ujur siap-siap kanggo wakmin ngaibakan banyak apalagi berpuasa, yang yang kelima zikir malam perbanyakkan, yang keempat siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. ya Kak Wakmin panginten hatur nuhun ka Bapak Ujur atas cekap Bapak nuhun. Saparantos Wakmin Wadidi nya mangga di haturana. Wakmin heula mangga. Mangga urang shalawat deui. Salatu salamu ala Toha Rasulillah. Salatu salamu Yasin Habibillah. Mangga kawadidi di haturanan kanggo ngaibakan. Atur nuhun ka Wakmin. Ketasan deui. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait. Mangga ayeuna ka Anono panginten kanggo ngaibakan. Tos Anono siap-siap Teh Wati sareng Wahaer dioom. Mangga ka Anono heula. Salatullah salamu ala Toha Rasulillah. Salatullah salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah ieu Teh Wati usami nikahnya anak neng anu nya lahir batin terus dianggap janten putra pituin neng pececi. Atur nuhun kana kanyaahna. Mangga ka Wahaer kanggo siap-siap sareng dioom. Bi ahlil bait tawasana bismillah wabil hadi Rasul
saparantos wahaya bioom siap-siap tos bioom teh Mimi mamah kulon anu pamungkas ke teh Upen mangga ka bioom teh Mimi mamah kulon sareng teh Upen siap-siap mau ngaibakan hapunten teu sadaya ngaibakan cekap ku wakilna we Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassana bismillah wabil hadi mamah kulon sareng teh Upen penanya anu pamungkas cekap rupina mah mainten apunten sakali deui teu sadaya ngaibakan paralun sanes pilih kasih bari dia awatos neng ayeuna bilih kabulusan teh Upen siap Balut sisir sabadara kapirarai siang wengi mangga teh Upen amin alhamdulillah neng tuh geuning sadayana ngadoakeun neng sadayana nikahnya neng ainya ciri neng ai teh budak bager putra solehah seueur nu mikanya anak bagja nu janten ibu ramana gaduh putra nu sakieu bageurna saparantos diibakan bade diabdasan ku apa salangkun tetehna punten di Cepeng yeuna ku duaan pertama baca Quran dan maknanya ya hatur nuhun teh Upen cekap yang kedua sholat malam dirikanlah mangga nu geulis ngadeg papayun-payun di Cepeng ku duaan teh kok teteh mundur sakedik mayun ka apa mangga bapak bade adas bager apa teu tiasa ngabakalan harta banda dunya barana ieu mah ngaji matam sangka neng ai ulah hilap jalankeun salat nu 5 waktos bakal kabagian neng di dunya sareng di akhirat abdasna sing leres sing tartib zikir malam berbanyaklah salah satunya siapa bisa menjalani moga-moga Gusti Allah mencukupi ya namanya pada digunting rambutnya teteh kali dia teteh mangga digunting rambutna tungtungna we nya ujungna we ieu teh upami dina munggah haji mah tahalul nya ngabersihan dari bismillahirrahmanirrahim terus rambutna kanu pisinkeun ayeuna apa teteh nyerong ka apa rambutna salah satunya oh iya we gelis atas siapa bisa menjalani moga-moga mangga dipiceut teteh kapali dia mudah-mudahan sing pahit daging pahang tulang berkah salalamina terus cekap di dia dipiceun Gusti Allah nah gitunya mangga naik deui hade teteh wargi sadayana teras jadi aya sinjang tilas pangais neng bade disodakohkeun anu mana teteh kami tiasa sama 2 kana pipilu mangga sing seueur rezekina nengna hiji ewang teteh nyepeng hiji apa bade nu mana
mangga nu sae supados kaanggo. Nah teteh celupkeun teh siap anu bade morona ieu palih mana. Nah di ieu teh diperet neng ai ke teteh dicelupkeun teh. Nah hiji ewang bapak dicelupkeun keun we baraseuh ge lah namina ge da siramannya keun sok mangga. Mudah-mudahan neng ai sing seueur di rezekina sing kagentosan deui langkung-langkung kanu nah bararaseuh ke sakedap ke heula teu acan ka di pasian aba-aba wihan deui teh ai mayun ka mana ieu fotografer mayuna ka mana ke kieu wae nya geus teu sageus siap ke heula bapak palih dieu apa heula nu ti payunnya bade ka mana teu acan aya nang ai 1 2 3 alhamdulillah artos saweranna mangga diawur-awurkeun tadi artos saweran teh wati oh aya ieu teh mana iya sok diawurkeun siap teh 1 2 3 bapak nyanak tak siap anggo parkir mobil lumayan teh Lutfi siap teh 1 2 3 wur kakaler kakidul kakulon wur sing walatranya aya keneh cik heula antosan sakedap aya keneh 2 karung deui antosan alhamdulillah aduh duh jaga jarak Oke sakedap aya keneh keneh ai apa cenah aya keneh ya antosan sabar dikit aduh benih asa tawuran ya oke siap wah nah teh wati bantosan 2 karung tuh bapakna aduh Pak Haji kadia Pak sieun kali dia mangga diawur alhamdulillah sigana nu nyawer daga kabagian dah mangga awurkeun iya wur aduh sing tebih Pak sing tebih alhamdulillah margi sadayana rupina rengse resepnya ieu teh upami anu kersa usaha tangtos kekengingan tuh nya upami teh kersa usaha sanaos ngadoa we ge moal kekengingan apa palih di heula Pak wargi sadayana rupina rengse acara siraman sakitu nu kapihatur sim kuring pisanggar seni panghegar anu dinten ayeuna gawe bareng sareng Yeti Sophia atur nuhun kana perhatosanana hapunten bilih seueur kakirangan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nengna bade digendong Pak dibopong heula sareng AA mana AA mana aana ayeun dicanak ka ditu kalebet digendong dibopong kuduaan siap dipangkunya ke punten pasihan jalan ke heula tahan dulu ya 1 2 3 iya awas Pak Haji gebis mangga canak kalebet